Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi simkuring anu mikareus kana dongeng-dongeng Sunda. Haturan wilujeng patepang deui sareng simkuring dina raraga neraskeun hanca dongeng anu katunda sabara waktos kapengker. Pamugi we para wargi nuju aya dina kawilujengan, aya dina panangtengan kesan Gusti Jot Allah Rabbul Alamin, sehat lahir sehat batin bari patepang sareng kabagjan tan wates swangana. Kalian dilancarkeun sagara urusanana, dilimpah ruahkeun rezekina. Atuh naon anu didugikeun ku pribados tiasa ngajanteun hiburan, tiasa ngajanteun pangbebrahmana kasakur anu ngadangukeunana. Kan dina waktu teh masih ngadugikeun dongeng anu judulna Jaya Sumpena Malaspati. Nincak di bagian ka 52. Hapunten lam meeting teu munculnya margi simkuring memang teu fokus kana dongeng. Ieu mah ukur iseng lah. Ukur ngiring ngareurah. Mangga para wargi ieu dongeng urang kawitanan. Wilujeng ngadangukeun. Pun awitu astuna masidam. Mugia salira salawasna aya dina kamuliaan. Gaur maung lodaya ngagaur handaruan sihungna tembong beureum ku getih matana mencorong ngabarkeun sima suku tukangna kokoer siga norek ngerotok deui ka Jaya Sumpena. Teu pati lila dibarengan ku ngagaur panjang maung lodaya luncat ku molebat muru awak Jaya Sumpena. Tapi Jaya Sumpena geus sayaga kana sagala anu baris kejadian. Barang maung ku molebat deui ngarontok manehna, sakilat awakna oba dina jurus malipir pasir. Tos panarjang maung ukur molebat hareupeunana. Sakilat dampaleungeun kencan didorongkeun ka hareup dibarengan ku tanaga jero. Duk dampaleungeun Jaya Sumpena nenggel kana beuteung maung lodaya. Gibeg awak mau langsung ngagibeg kubra ti bebet ti bandemah. Tapi ngan sajurelat langsung ngagorentel hudang deui gaur ngagaur deui leuwih tarik. Lakadalah saumur hirup oge aing gakarang ngalaman tarung jeung maung. Jeung ieu maung ka cidak galakna siga anu boga amarah ti anggalna keneh. Aing kudu waspada kaya kieu mah. Sabab maung mah lain jawara teu bogeun kasieun. Jaya Sumpena ngagerendeng sajeroneung hatena. Sabab manehna ngarasa bingung ku ujug-ujug diterajang maung. Sedang manehna salila hirupna kakarapisan panggih jeung maung. Gaur maung lodaya ngagaur deui. Matana mencorong pinuh sima sareng ngagaurna ngeundeurkeun jajandung. Sanajan nya Jaya Sumpena teh jawara tapi nya hareupan maung maka karaeun harita.
Jadi jantungna teu burung daligdug kapangaruhan ku sora maung anu ngagaur handaruan. Jorelat maung lodaya ngarontok di kajai sumpena dibarengan ku sora ngagaur handaruan. Kuku-kukuna tembong sareukeut rek nekuk ti koro jai sumpena. Tapi dina gerakan anu kacida cepetna. Jai sumpena ngaragrageun awakna bari terus ngagorentel dina jurus gorentel monyet. Lawas panarjang maung lodaya teh nyamos teu kena kana sasaran. Gaur maung lodaya beuki tarik ngagaurna. Siga nama kahudang amarahna pedah mangsana kacidaling hasna. Jaya sumpena waspada. Segala ilmuna diwatek. Panona beuki seukeut ngawaskeun gerak awak maung lodaya. Sabab kadang si garek ngarontok ka gigir tapi malahan muru ka hareup. Awakna dina mulak malikna ukur sajorelatan geus bisa robah tangtungan. Maung lodaya anu geus jiro akibat rontokanana gagal wae sanggeus ngagoru panjang awakna jumorelat muru awak jai sumpena. Kukukuna anu sareukeut bijil kabeh. Matana moncorong pino kesima. Rontokanana anger murukana ti koro jai sumpena. Emang instingna maung mah muru ti koro. Neangan titik kalemahan mangsana. Haid Jai sumpena anu geus sayaga langsung ngobahkeun awakna. Suhu kencana sakilat ditarik ka gigir. Awakna ngagilak dina jurus malipir pasir. Sanggeus kitu bodogna kumolebat nu awak maung lodaya. Bedog Jai sumpena nanggal pisan kana palebah peuteung maung lodaya. Tapi anehna kuasa nu ngadek ban mobil. Ukur disada ngagepuk. Maung nama teu cecel teu bocel. Lah kadalah. Nah aya maung teterak di kadeknya. Buah lain maung samanea. Jai sumpena ngarasa aheng. Nah pedogna sakitu segetna beteuteurakan awak maung. Gaur maung jiga beuki edan. Sakilat awakna ngarontok deui ka Jai sumpena. Tapi Jai sumpena anu geus teu ngagunakeun di bedogna sakilat nari awak nari suku katuhukana ka tukang. Sanggeus maung degetkan awakna suku katuna usik dina jurus tajungan hokmojin. Ciat modar semengedan. Suku katuh Jai sumpena ngablesat mapag awak maung lodaya. Kalantu salah deui langsung ngajedak kana beungeut maung lodaya. Gaur maung langsung ngagaur. Awakna kumoleab ka tukang. Saterusna ngabeubeut di ban lemah. Korejat maung langsung udang deui bari ngagerem jero. Sigana boga kanyeri akibat tajongan Jai sumpena. Kodo mang mau ngalengkah halon muru Jai sumpena. Untuna tembong kabeh siga anu haja nembongkeun sihungna anu sareukeut.
lakadalah mong teh geuning siga anu bogaeun ilmu waduh geuning tajung anu sakitu rikna oge ukur ngagibeg sakedeung siga anu teu bogaeun ka nyeri kana kieu mah aing aya dina bahaya. Ye sumpena ngomong sorangan bari neuteut maung dodaya anu keur kokodomangan ngadeukeutan manehna. Jantungna ratu hatena sumeblak ngarasa miris ku ketakna maung lodaya. Kudu kumaha ngalawana ieu maung teh ku bedog teu teurak ku tajongan ugur siga anu digebug lalaunan teu kerel-kerel. Ye sumpena terus ngagereneng sorangan manehna kakaraeun gelut jeung maung jadi can apaleun kudu kumaha nalukeunana sabab ieu maung teh sigelain maung samanea. Gaur mau ngagaur tarik awakna langsung kumolebat deui muruja sempena anu keur bingbang. Awakna kumalayang kadua suku hareup nyolodor ka hareup kukuna bijir kabeh muru awak dia sumpena. Alam pilebeungan ngadak simpe monyet-monyet pating purungkut tina dahan kai kabeh sato leuweung ngadadak nyarumput sieun ku mongol daya anu keur amuk asor. Haid lakadalah dia sumpena anu keur bimbang lain deui kagetna sabab mau ujug-ujug ngarontok dina gerakan anu kaci da cepetna. Tapi najan kitu dia sumpena lain jawara biasa. Sakilat awakna cingkrak ka gigi dina jurus cingkrak tiwa monyet. Telek awakna nincak lemah jauh ti maung lodaya. Maung lodaya siga anu panasaraneun ku jaya sumpena. Coba meureun ceuk pikirna kakara teuing aya mangsa hese ditewakna. Sanggeus nincak di lemah awakna langsung ngagibeg yang hareup ka jaya sumpena. Sanajan jaya sumpena jauh ti maung lodaya ku gerakan maung anu sakitu geusitna teu jadi halangan pikeun maung lodaya. Dua kali luncat awakna geus pasti nepi ka palebah jaya sumpena. Sorana anu ngagaur ngeundeurkeun jantung jaya sumpena. Kurang ajar maung edan sakilat awak jaya sumpena ngagilak pisan. Ngahaja teu ngajauhan awak maung sabab boga tujuan anu tangtu. Basa awak maung kumolebat ngaliwat awakna sakilat ngasupkeun peureub ka tuhu di barengan ku tanaga jero anu cukup rongkah. Modar semung edan peureub jaya sumpena anu ngadius mulu awak maung ngacedak dengal pisan. Gaur mau ngagaur siga anu boga ka nyeri. Maung lodaya anu sakitu ceringasna teh langsung ngagedebluk di ban lemah.
Tapi sanggeus ngagaur awakna langsung ngorejat hudang. Nempokayaan gitu je sumpana ngarancung. Sabab tadi manehna ngagunakeun tenaga jero. Maksudna supaya mau teh cidra ku perut manehna. Tapi kenyataanna mong lodaya siga anu beuki edan, siga anu teu riuk-riuk boga kanyeri. Ukituna jaya sumpana langsung luncat ngajauhan mong lodaya, maksudna rek mikir heula kumaha carana sangkan bisa ngelehkeun eta maung. Iya mah kudu dicoba deui make bedog. Sebab pasti aya titik lemahna. Ngancan kapanggih. Di mana titik apesna eta maung. Aing can boga pangalaman dina meuruhkeun maung anu sakitu galakna. Dia sumpena mikir bari gegerendengan sorangan. Manehna ngarasa bingung, rek kabur leuwih bahaya. Sebab maung leuwih cepet gerakanana batan manehna. Jadi lamun kabur teh bakal jadi mangsa ti bongohna. Geundah rek dilawanan wae nepi ka mana kagerangan eta maung. Sanajan sakumaha garangna pasti aya lemahna. Aing lain jawar ke ipabu. Urusan maut mah teu kudu jadi pikiran. Da geus aya nu ngarasakeun ti bae dituna. Dia sumpuna buleud paniatan rek terus ngalawan eta maung. Sanajan sakumaha garangna lila-lila mah bakal kapanggih apesna. Kitu ceuk nu aya dina pikiran je sumpena mangsa harita. Rek ngalawan tutumpuran. Gaur. Mau ngagaur deui. Laju awakna kumolebat ngerontok je sumpena. Gerakanana kacida cepetna. Cihungna tarembong sareukeut kukukuna barijil. Rek ngaranggem beheung je sumpana. Anu harita keur ngabebener tangtunganana. Atuh lain deui reuwaseunana sabab manehna sasat karek oge ngarenghap tina panarajangna maung. Ayeuna can oge siap geus dirontok deui. Hai lakadalah. Dia sumpana bakat ku kaget buru-buru luncat ka tukang. Maksudna rek ningkahan pangrontokna mong lodaya anu datang ti hari. Tapi tariking cilaka. Manehna teh nyadareun yen keur aya di sisi jungkrang anu rungkawing. Atuh basa dia sumpana luncat ka tukang anu maksud ningkahan panarajang mong lodaya, awakna langsung ngoleang kana jungkrang. Aduh iya. Dia sumpah ngakuak tarik buat kuriwas. Tapi manehna teu bisa majar kumaha. Awakna terus ngoleang muru dasar jurang. Sababaraha kali awakna nabrak dahan-dahan kai anu jaradi dina jungkrang. Malahan leungeunnan meta nyoba-nyoba ngarawel dahan. Tapi dahan anu karawel kabeh oge saremplang. Jaya sumpena anu payakeun dirina sangkan ulah nepi ka dasar jungkrang teu walakaya. Sanggeus sirana ngaceduk kana dahan kai. Jaya sumpena kapiwuhan awakna terus kumolea muru dasar jungkrang. Ceuk sareat mah Jaya sumpena moal katulungan sebab jungkrang teh kacidalung kawingna.
lamun Jaya Sumpena murag tapi ka dasar eta jungkrang pasti perlaya. Tapi Jaya Sumpena emang keur ngalalakon. Hirup jeung mautna teu bisa diukur ku taksiran manusia. Basa awakna kumole beuki hanap, ujug-ujug ayan kumolebat bangun hampang mapag awak Jaya Sumpena. Kep awak anu keur kumolebat langsung disanggap ku eta jalma. Saterusna dibawa kumalayang bangun hampang. Celek eta jalma anu mangrupkeun aki kita nincak lemah bangun hampangeun pisan. Saterusna kumolebat meros saung anu teu jauh ti dinya. Cicing jang goler heula di dieu. Aki rek ngalacai heula. Sot Jaya Sumpena anu keur kapihuan teh digolerkeun dina palupuh saung. Saterusna eta aki-aki rancingeus teh kumolebat muru mata cai anu aya di hanapeun eta saung. Maksudna rek ngalacai jang taheureun sabab beneran di saungna geus teu boga cai. Sabab sanajan ditinggalkeun ieu budak ora teh teu matak hariwang. Sabab ukur kapiuhan akibat ragrag ti luhur, lain karena cidra anu matak bahaya. Kacaritakeun sabot anu nulungan Jaya Sumpena muru mata cai, Jaya Sumpena ngulisik lilir laju rarateret ka sabeureun eta tempat. Sanggeus kumpul di pangajianana, manehna nyadar keur aya di jero saung. Lah kadalah geuning aing aya di saung, saha nulungan aing? Pan tadi teh digebrukna cungkrang nulung kawing. Jaya Sumpena maksudna marek hudang. Tapi barang cengkat sirana ujug-ujug ngubang lireun, antukna gedeblug deui kana palupuh. Cicing jalu tong baka usak-usik. Bisi aya cida anu matak bahaya, keun urang pariksa heula ku aki. Keur kitu ujug-ujug aya nu cumarita. Lol saurang lalaki kolot ngacingjing lodong muru manehna. Panonna neuteup Jaya Sumpena pinuh ku karunya. Bibirna ngarenyu nandakeun jalma anu hade budi. Para wargi grupina ceros nyambung anu judulna Jaya Sumpena Malespati bagian ke-52 dicekapkeun mung dugi ka dieu. Pobor sabanon carang sapakan mugia para wargi agung cukup lumur jembar pangampura. Kersa ngapunten kana sanes kanten kaluputan kelepatan simkuring dina ngadugikeun ieu dongeng. Bilih kirang nyugumakeun atanapi serlepatna hapunten anu kasuhun. Wilujeng kantun para wargi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.